Innal ladina yuhibbuna an tasi'a al-fahisatu fil ladina amanu lahum adzabun 'alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Walau fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa anna Allaha ra'ufur rahim. Geus nepi ka mana ieu tadi teh? Aduh. Geus lieur ya. Poho deui hancana ge lah. Geus we. Shadaqallahul adzim. Aduh, teka rasain geus burit deui wae. Tadi ngaji teh jam 1. Dina geus jam 3 euy leuwih 5. Tapi pangajikan wae teh nya. Di tengah imah kamar keneh kitu peureum. Kudu dihudangkeun euy cenah barang ngasakan. Duh eta peureum keneh neng. Hudang yo geus burit. Lewat geura barang ngasakan. Jona aya naon atuh apa tur keur ngimpi ngona kalau dihudang keur ngaganggu pisan maneh mah Heueuh dah es wae mangimpi naeun atuh. Depan urang teh ngimpi mukbang tapi pas dihudangkeun ku maneh beuteung urang kalalapar itu maneh mah. Duh eta we. Mani wijeuna kitu aing mah kalapa jang ke bukangan. Aing eueuh tanaga ieu teh jang naekna. Kumaha teh ya we. Jujur geus siap ieu teh jam engke ngabuburit lah tembak kesel. Jugan we atuh meunang laukna lah nu gede. Hih, sia mah hirup teh jeung jejer we hayu mun mah bawa budak ngabuburit. Kapan hoream lah mau motorna ge bari panu bensinan. Bari sok eta macet di parapotan belum ditutup. Belah kulon. Heuh atulah karep rek nguseup mah jeung we sugan we meunang buhaya. Kan bisa kalian tebalik di hakan buhaya. Ngetu kituna ka urang teh. Heulah karep teh le urang naik nguseup ayeuna mah. Urus we budak mah lah. Nah, aing kalah cicing di handapeun tangkal kalapa da. Moal gerak ieu meureun kalapana ge. Kada gulung reungit teh ya aing. Hai. Nak kenaon maneh? Handapeun tangkal kalapa. Rek ngaladawagan ieu teh aing teh jang ke buka ngarujak. Ngan aing eueuh tanaga ieu teh jangan naekna euy. Eta maneh ka mana eta mamanggul pacul? Pacul, atuh kada leuy naon? Ieu teh bedog. Rujak, mun mah ajul atuh kalapana itu kuat mah. Heuh, nya mun mah ajul ku aing teh pan aing teh asa boga gantar tukangeun imah. Nanti di bawah poho. Geus atuh heulai lah aing ngek nguseup yakin dieu bisi teu ka bagian lapak ning lah. Ujung lah da aing ge balik ya mau gantar. Sek. Ieu neng geus balanjana geus rapi. Tah, urang mah capek lah ek rebahan. Ieu teh balanjaan naon jika sagala pisan dibeli. Tah eta teh sagala we aya dawet, aya cincau jang engke ieu bisa aya nu ek meuli buka puasa. Geus nyala urang ek rebahan ieu, carape. Atuh, diberesan heula. Geus aya majung ka warung ieu aduh pan di imah teh eueuhna naon. Bari si beungeut heula kan tutu ka WC da eta koweh rambai tah. Atuh heug ya urang ayeuna ek tamasal lagi tuluy ka warung aduh. Awas. Ih, ieu pamajikan teh ti isuk teu ka sore ieu. Hayu we ngedengna moal makruh kitu. Duh, ieu teh mending ka warung apa nungguan si Beo balik nguseup kitu. Sugan we meunang laukna jang buka puasa. Tapi ketang bisi teu meunang laukna. Lah mending ka warung we.
lempang teh duh aneh aing mah. Sugan kudu ngapung gitu loh. Kemana-mana ieu lai. Lempang ini rusuh kieu ge, Gusti teuing. Padahal malaun siga tenggek. Ek balik ya teh mang duh ek mawa non teh gantar. Ya tas di mana yuk? Mau manggul karung? Ah, biasa ya lai tas ngarit. Pan ari ngonten maning ngudag dolar rungkul. Ai kebiasaan sehari-hari mah. Kieu we yang ngarit jeung ngarit. Oh, ya kos Mas Iun oh. Geus lah, orang rek balik nama ya rek mau gantar. Yuk. Si kas lai lempang leulesna. Sugan geus puasa saminggu cek aing. Orang maka warung heula euy, kenal isi tutup manten coba isi burit. Riz, eka mana maneh? Orang eka warung, mana ke mana? Sarua orang gerek ka warung, hayu tuh bareng. Yuk. Cuk, sieun mau jamaah ini padahal di anjir. Nih, mana puasa geus batal? Acan tuh kakak laki 4 poe, bari head ge pancen tanggalna. Urang ge sarua euy da tanggalna, sakitu urang geus hayang gera-gera ieu yeuh datang bulan. Dalam bigodin. Bener, entap. Duh, ieu teh garandeng pisan di hareup aya naonnya. Sareng ngeunak-ngeunak. Neng. Naon ieu teh atuh? Aduh, teuing. Da ilikan tuh kahareup asa garandeng pisan aya naon ieu teh keur ngeunah-ngeunah sare aing mah. Ilikan jum. Heuh, kira aya naon ieu teh nya? Teh, aya naon euy? Ngarumpi di dieu. Miluan kira ieu aya naon ieu teh? Ah, biasa orang mau tengah rumpi lah. Sepok mending di dieu lagi balik. Nyarita naon atuh ieu teh? Nyaritakeun ning kawari ya. Euy balik masuk teh 10 menit di kana buka lah. Neng. Ning teh oh nembalan. Bawa di imah. Tuh ka mana pemajikan aing ieu. Aing mah. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilayhi turja'un. Sadaqallahul adzim. Duh. Alhamdulillah euy tamat Yasin. Jam sabaraha euy? Wah, ieu geus jam 5 leuwih. Mah tereh buka ieu mah euy. Tapi ieu pamajikan can balik keneh wae anu meuli deungeun sangu ieu mah. Kudu disusul kitu. Ah, disusul euy nu mah. Yoh, iya. Kesulit teu balik keneh wae kalau kudu disusul. Hanya dia buting geus nyeri di lapar. Kudu dibuka deh aing mah. Di ka mana pemajikan aing deui. Warung euy. Bel, palagian ieu nangkring di luar imah bari si gaduh ieu. Dipuh pisan wina langsa kitu. Asup atuh ka imah lah tong di luar ieu. Hayang manting nenek. Pan heuh mun hade mah aing ge asup ka imah teh tadi. Pan dikunci pantona ge. Nyuk ka mana pemajikan aing geura lah. Ti tadi eueuh wae beuteung aing geus lapar. Ece ka mana eta? Lah pemajikan maneh eueuh mah mending kana neangan deui nu anyar. Tapi kata pemajikan aing ge di warung. Bisa nama sok keur ngarumpi jeung pamajikan maneh. Yulah jeung ka warung we, ya. Heuh atuh nam lah heuh, sugan we aya di warung. Ih, udah kalah tadi dieu teh meuli deungeun sangu kalah ngarumpi. Nah emang ini jam sabaraha? Ning mah geus jam 5:30. Ampun atuh atuh karasa ku urang ieu kalah resep ngobrol di dieu. Maneh deui geus oyak kieu. Ditingkeun di warung lain geura balik atuh geura nyangu. Kan heuh gerek meuli beas nang kalau ngarumpi pan jeung barudak. Geus ulah teuing darbat ya. Sabar bapak-bapak, ibu-ibu, ayeuna mah geus ek balanja mah balanja wae duat ya lah. Aing mah pusing gandeng-gandengan aduh. Ih, kalah beuki tararek garandeng pisan ari mita jung. Jangan lupa like, komen, Dan subret bisi di donat.